Hayu dot, teh mau milu sih mah. Ada kemana orang teh, Pak? Ya kayak itu orang ngalah odeng teh sih teh di ditu di kebon. Ngomong sian kesel dudut mah. Ye budak teh. Bakal mejung baru dak we ulinnya. Tong badar dot. Gak tinggal ikan ya, ingat kelas yang manuk. Sok jalan bro ya. Aduh, iya. Saya gak, euy. Siapa jalan buat tetaman ya. Ke taman. Jauh ya. Muah ke taman. Ada tuh lah itu di tetaman sama. Nyongcong kain ge. Siapa angko arek ngilu ngalah odeng jeung wa oge dudut. Tuh yang sirit mah. Nah saya balik deh. Mau ngasih disurat bibir manis dudut. Nah, majarkeun teh manis, nah sakitu tutung kitu bibirna. Oh ja, sakit telas terangnya juga bang baranya ja. Mang main yuk. Main naon sia teh dudut? Tong lek ja kamar geus si dudut mah bisa diatur lah. Sanggup ulin jeung maneh mah ah. Moal mang sekarang mah mau. Ayo atuh area daek mah diatur maneh. Dah juga. Ja. Ayo. Dut dia dut arek susun kokongan orang dangdanan lah aing bro dia. Sing ada sama nah hiasna. Lainna hias kehed, lainna hiasnya lainna. Ngahias. Oh, eta mah mang. Diuk bro diuk. Enggak. Make up. Buset, gaya. Ya iya. Cicing seteh tadi cenah rek ngawaro rek milu jeung aing hayang main sama. Coba manehin enggak? Sok ja, manahan ja, paling ja. Ya orang kita teh orang susun kokongan teh. Yuk. Hayu tuh dudut set teh. Tuh, yang udah teh. Edan ganteng. Mantap, Dut. Ya. Ayo orang susun kokongan teh. Ayo, Dut. Siap, Mang. Buru ka dia dut. Buru. Yuk. Diuk tuh dinya diuk. Kain jadi sun kokong deui. Gaman hek jadi naon gaya. Beres deh kajal nu kamari we ja. Si dudut kan gantinya. Dudut mah cari Dewi Kuan In. Si Hejo jalan jadi Dewi Kuan In. Soaknya aja. Dewi Kuanin mah awewe kehead sia teh. Oh iyanya, terus jadi nona tuh. Jadi siluman anjing hidung we tuh Dut maneh mah. Antong gak mendingan jadi siluman batu we. Oh ja, beres cocok eta ja, siluman batu we. Soalnya teh nama mana kuban. Nangkuban heula, nangkuban. Buru nangkuban. Sok buru. Tah gitu. Tah, Urang ya. geuleutan gak dia gak. Ayo, buru. Ya. Kernaon mana teh? Si dudut kernaon dut? Alah si aja ya oge ja kumaha tuh ja ieu. Urang. Enggak aku mah tuh sih nyarekan nya euy. Eta kunaon banget mararane? Di hideungan kos kitu ngewa kos budak leutik nanaonan mana teh? Kersi silumanan, didangdanan ku si dudutnya gaknya. Oh. Dudut. Nanaonan mana teh gogoleran di dinya? Kudang. Eta si dudut. Nanaonan dudut mana teh? Titah amang-amang, Pak. Jadi siluman batu. Kadi. Jadi nya salila ieu teh si dudut sok disiksa ku marane. Paingan atuh netizen teh ngaromong. Si dudut disiksa. Ada mah percaya ka netizen aing oge. Geus ningali. Atuh netizen lah loba omong carekan aing. Teuing bangusna da ongkoh netizen marah rubak. Ya ja. Awas ya mau sekali-kali deui. Netizen mau era naon bejakeun di ka urangnya, baru dakang parurunyus. Jung marani jung. Tuh moal. Ya ja.